Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda anu kadua. Anu kamari dina materi wawanohan nyaeta nepangkeun diri. Tugasna nu teu acan mangga kantun dihandap komen atanapi bade aya patarosan kantun komen dihandap dina video ieu. Urang evaluasi heula dina anu kamari aya sababaraha hal tambahan perkara dina tulisan. Dina tulisan contoh nulis wilujeng. Nulisna kieu aya sabaraha contoh dina medsos atau nabi dina WhatsApp nulis wilujeng teh sanes kieu tapi nulisna wilujeng. Ieu mah dibacana wilujeng anu ieu wilujeng. Tah nu ngeunaheunna nu mana? Naha wilujeng atau wilujeng. Tah nu leres mah anu ieu nya ieu mah lepat. Aya deui tulisan iya nulisna aya nu nulis iya aya deui nulisna kieu iya dibaca iya 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 tah ieu macana kitu jadi nu leres mah nulisna teh kieu iya ulah nu ieu ulah kieu nya aya deui jeung tah ieu bener jeung nu ieu mah wilujeng ieu mah jeung nu bener mah nu wilujeng tapi lamun nu benerna kieu ge leres jeung aya kecap anu kieu anu sanesna nu masih keneh sok aya nu lepat punten ulah punten ieu mah dibaca punten anu ieu dibaca punten nu benerna nu mana anu ieu punten ieu masalah punten jadi si ucapan sareng tulisan kedah sami ieu evaluasi anu kamari dina nulis ejaan salajengna materi anu kadua kamari mah materi ngeunaan wawanohan ayeuna materina ngeunaan paguneman aya nu terang naon hartosna paguneman kecap asalna tina gunem ieu kecap asalna teh ari pa jeung an mah lebetna kanu rarangken lamun ceuk bahasa Indonesia nama imbuhan jadi paguneman teh kecap asalna tina gunem naon cing hartosna gunem teh hartosna obrolan gunem ngobrol nyarita nyaur sasanggem eta paguneman tah ayeuna anu namina ngobrol gunem pasti ngobrol jeung nu aya baturna pan pasti aya baladna jadi lamun ngobrol sabaraha urang
nu ngaranna ngobrol pasti kudu aya baturna minimal duaan pan, nu hiji nanya, nu hiji nembal, minimal duaan. Nah, jadi hartosna paguneman teh obrolan dua jalma atawa leuwih. Ya, hartosna teh paguneman nyata obrolan dua jalma atawa leuwih. Jadi hidup lamun ngobrol teh minimal kudu duaan. Minimal. Nah, sebab dina bahasa Indonesia ge disebutna teh dialog. Aya dialog, aya monolog. Lamun dialog nya eta teh sami dialog teh bahasa Sundana paguneman. Obrolan dua jalma atawa leuwih. Lamun monolog nyarita sorangan, ngobrol sorangan. Aya karya sastra anu nyarita ku sorangan. Namina karya sastra monolog. Nyata nyarita sosoranganan tapi tetep aya nu ningalikeun, aya nu merhatikeun, aya nu ngapresiasi. Eta monolog anu bener. Aya deui monolog anu teu bener. Contona di jalan. Di jalan hidup pasti pernah ningali lah jalmi anu ngalakukeun monolog, ngomong sorangan. Eta ge lebet monolog, ngomong sorangan, nyarita sorangan. Ngan anu ngabedakeunana anu di jalan mah monologna geus teu ngangge uteuk, teu boga akal. Sababnya kita teh jalma stresnya. Tapi aya karya sastra monolog nyarita sorangan aya nu nonton. Eta aya. Nah, jadi aya monolog, aya dialog. Tah ayeuna namina paguneman obrolan tadi teh nu ngaranna ngobrol nu hiji nanya nu hiji nembal eta pasti. Nah, disebutna oge komunikasi dua arah. Patembal-tembal, silih tempas. Dina ngobrol teh pan gitu. Silih tembal, silih tempas, paguneman. Pastilah nu ngaranna jalma nu masih kene di pasihan umur, di pasihan nyawa, pasti teu leupas tina gunem. Pasti ngobrol. Dalamun jalma anu teu gunem mah nya berarti jalma anu tos maot, jalma paeh pan nya. Jadi satungtung orang di pasihan nyawa pasti orang teu leupas tina gunem, tina ngobrol. Tah kitu teh nu ngaranna gunem sareng ngobrol dina atawa ngagunakeun bahasa Sunda. Kumaha cenah ieu ngobrol anu dilarapkeun atau dina ngucapkeun bahasa Sunda aya nya. Pasti orang di lingkungan Jawa Barat mah lamun ngobrol teh santeuna nyareus bahasa Sunda lah, da sabab daerah urang sorangan nya daerah Jawa Barat. Hitungan meureun. Aya oge nu ngagunakeun bahasa Indonesia di mumin aya kumaha dididik ti leuletikna lamun ku kolotna geus nyarios bahasa Indonesia nya nepi kana nyariosna bahasa Indonesia sok sanajan asli orang Sunda. Tah kadenya urang salaku orang Sunda kudu bisa nyarios bahasa Sunda. Lamun teu urang rek usaha deui. Tah eta dina materi paguneman. Kupituna hidup ulah pegat harapan. Pak cenah kumaha? Nu namina nyarios bisi kasar, bisi lemas, tetep aya aturanana. Nya. Jadi duwi kaena materina sakitu heula perkawis pedaran paguneman. Lamun misal aya patarosan kantun komen di handap. Misal apa bade naros ieu kumaha itu atau kieu kantun komen kitu nya. Atur nuhun sakitu anu kapiatur mugi aya mangpaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.